waktosna abdi bade naroskeun beberapa hal ngeunaan topik menu masakan pikeun disayogikeun ke keluarga. Naon jenis tuangan anu sok disayogikeun kanggo keluarga? Disayogikeun nya anu dipikaresep ku barangkali ke keluarga paling sering mah endog dadar, ceplok, goreng tempe, tahu timungan, dan sajabana. Mana menang bahan-bahan Tukang sayur anu liwat kadang sok meser ke supermarket saha anu sok ngabantuan masak nyalira wae dimulai awal lagi ke akhir ke beres tinggal we barudak nah masak menu makanan eta kan barudak resepkeun daroyan pisan ka endog teh bebeukieun kos lotek mah nah iraha biasana masak pamit tabu salapan 10 beres nyeusehan keraskeun masak gitu makan siang beres kumaha cara masak menu makanan eta teh naon bag ceplok tinggal diceplok gapil paling simpel eta mah minyak masak ketik diuyahan tempe orek bambarina ekstra banyak nganggo kecap dimasak koan bolak-balik jadi atur nuhun kanggo waktosna hapunten bilih nganggo waktosna sami-sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam